أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ngawitan abdi syairan, nyaritakeun pangalaman, kisah tentang percintaan nu akhirna disesalan. Ngalamun bari nyorangan, emut ka sosok idaman nu aya dina lamunan, sedeng diri ieu bimbang. Harita pas nuju galau, anjeunna datang maturan, ngaleungitkeun kasedihan nu memehna di alaman. Kenalna lewat chattingan, deket ku sering callingan, tiap waktu mere kabar, anjeun banget perhatian. Najan geus ngarasa cinta, tapi nah henteu terbuka, saling nyumputkeun rasana, sedeng hatenya kacida. Abdi nu sok jual mahal, padahal hate deg-degan, pas anjeun ngungkap perasaan, tapi abdi mengalihkan. Karasana mah ku anjeun, meureun abdi teu cintaeun, ingin rasana ngungkapkeun, nyaah abdi leuwih ti anjeun. Ayeuna waktu terbaik, rasa anjeun mulai leungit, seolah henteu tertarik, waktos abdi mulai topik. Seiring waktu berjalan, anjeun mundur pelan-pelan, nu baheula sok teleponan, ayeuna catan ge jarang. Karasana mah timberi, kasesahlana koari, abdi nuju patah hati, anjeun tos gaduh pujaan hati. Meureun abdi lalawora, pura-pura henteu cinta, padahal bogoh kacida, kahalangan rasa era.
tinggal bayangan nu aya ukur hayalan ka anjeun anu tersayang nu ayeuna jeung